Aduh, mimpi benghar itu. Aduh, ceklah laptop ya. Tugan pemasaran ada ya. Nah, geningan wae nu pesan ya teh. Geus disareatan teu kieu teh. Ya mah kudu disusul heula ka itu kumaha ieu penguburan anak. Ah, susul heula. Kak, di mana? Kak, wuih. Iya geningan di teteangan di kolong jembatan deh. Oh, ayana di dia geningan. Anjing. Iya mah. Kak, nyut. Kak, Lanjut. udang. Geus beunghar. Boro-boro beunghar ga. Kumaha? Kotok teh. Mulai acan, hiji acan. Pira aku panas di jimatan. Teuing nyata si Abah teh balik pisan. Kumaha eta geus kuburkeun? Enggak geus dikuburkeun tadi. Ayo ngimpi beunghar geus latihan bahasa Indonesia. Hiji acan geura. Kumaha nya teh jimat. Cekeula jimatna. Cekeula. Mana cek? Cekeulanya kana. Aduh. Anjing dulu jeung lieur keneh ya teh. Ya pun koplok dia mun misalkeun terjadi maka tepayu pisan. Ya. Nah, jadi jagong ya teh. Jeung sampe. Sampo ya kumaha si kabah aing. Bawa di jailan ieu mah. Jiga nama ieu mah. Geus beak gede duit aing geus dipondokan. Geus mondok di Parabatur. Geus korban cangcut. Sakti ge da urang ada boga. Saktian mah. Kurang serangka maka kuduan lah hiji kuduan. Menang ieu juga dan kudu diontrogi masih kabah teh ontrog pisan ieu mah balai. Kira aku jadi jagong aing geus ngahayal jadi juragan naon kitu. Beunghar. Ieu urang ieu patutnya. Hayu susul ayeuna salin heula. Aing kabah balik. Pisan balik dukunna. Ai. Duh, tadi ge di labuh nya Kak. Duh, kabal lieur keneh lulung keneh. Ayo salin heula ieu. Ieu kabah terbalik. Duh, nyeri suku euy. Iya mah. Mana dukun petot teh? Dukun kahitutkeun anjing aya anjing sagala deh.